Masya Allah cara ngabentengan Kiai iyalah bimtisalil awamir. Allah merintahkan sholat tak iya orang sholat teh jang bentengan iman. Allah merintahkan puasa jang bentengan iman. Allah merintahkan sodako jang bentengan iman. Allah merintahkan ngaji melalui lisan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak iya orang ngaji tak iya bagian daripada bentengan keimanan. Tuh mudah-mudahan be terus be kuat bentenganna. Ulah bocor ieu kan bentengan ongkoh di jero pangajian ongkoh lamun aya rang da di suwitan be bocor geus kitu ngaranna. Tuh. Ese nya nama eta. Ya Allah bocor eta teh anak buah Pamujiono. Ya Allah ya Rabb mantakan yuk tanaga urang teh pakai ibadah jang bentengan iman. Yuk pemikiran urang teh pakai ibadah jang bentengan iman. Yuk harta urang teh pakai ibadah jang bentengan iman. Cara anak kiai tuh aya nu keur ngabangun masjid maka kurang ayo golontorkeun harta urang deuk 1.000 deuk 10.000 jang naon bentengan. Tuh aya nu keur ngabangun majelis taklim, tuh aya nu keur ngabangun pondok pesantren. Ieu adalah bentengan kajang ngabentengan keimanan urang. Masya Allah mudah-mudahan be iban urang kabentengan. Tuh ya mantakan bisi endek ngabentengan bisi ya teh kula jeung para rekan-rekan deg ngabereskeun majelis taklim nu aya di Caringin ya pondok pesantren Darul Ibtidah Caringin guru urang Abah Caringin ya kura jeung para rekan-rekan maka minggu hareup bisa boga duit nu 1.000 2.000 ke barawanya 1.000 2.000 atawa sapotong ribu engke aya babaturan kaula di dieu teh anu marawa naon kananganna bakul teh be nya ayo nu 1.000 sugan be duit urang nu 1.000 mangpaat jang bentengan ieu teh keimanan urangnya teh insyaallah dina minggu hareup saeutik deui majelis taklimnya